Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadaya langkung dipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti anu Maha Suci. Kumargi nikmat sehat anu dipasihan ku Gusti Allah, urang sadaya tiasa kumpul dina acara ieu. Salawat sunareng salam urang sanggakeun ka Rasul junjunan alam nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi sadaya ajaran sing janten syafaat kanggo urang sadayana. Para wargi sadaya dina kesempatan ieu simkuring bade ngaduwikeun bintara anu jejer ngasilih asih. Para wargi sadaya urang kedahna bersyukur kumargi urang sadaya gaduh rerencangan sareng tetangga. Kumargi ku ayana rerencangan sareng tetangga urang tiasa keing bantosan nalika urang nuju aya dina kasusahan. Urang sadaya teh makhluk sosial anu disebat makhluk sosial teh tiasa hirup nyelira. Urang pasti urang sadaya peryogi bantosan tinu teu tiasa hirup nyelira. Pasti urang sadaya peryogi bantosan tinu sanes kumargi urang hirup sasarengan. Urang tiasa ngajaga karukunan sareng rerencangan atanapi tetangga. Urang kedah silih asih sareng rerencangan atanapi tetangga. Urang sadaya terang-terang musibah bakal datang lamun urang silih asih ngajaga karukunan batur bakal nulungan urang nalika urang susah. Tapi sabalikna lamun urang teu tiasa ngajaga karukunan teu tiasa silih asih batur ge bakal hoream nulungan ka urang. Cara urang ngajaga karukunan eta ulah silih ejek, ulah silih ngagibakeun insyaallah. Ku cara eta hubungan urang sareng rerencangan atanapi tetangga bakal rukun. Rerencangan sareng tetangga urang bakal ngegas ngabantosan urang nalika urang nuju kasusahan. Mung sakitu tiasa kusimkuring didudukeun ngeunaan silih asih sareng rerencangan atanapi tetangga. Jadi urang satiasa mungkin kedah ngajaga karukunan urang sareng rerencangan atanapi tetangga. Margi ke urang bakal butuh kana bantusanna. Hapunten bilih aya nu kirang jelas atanapi bilih aya kata anu salah ucap. Atur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.